pisan. Tinggali notif gerak. Eta aya tugas anyar ti Budiah di grup. Serius? Cik baca. Tugas sejarah dikumpulkan minggu hareup. Pilari carita unik di sakola urang. Rek dijadikan carita, artefak, atau cerita misterius. Duh, ampun, tugas sejarah deui. Tugas MTK Gecan Rengse. Geus datang tugas sejarah. Atuh tugas sejarah mah gampang, tinggal tanya di Google, copy paste beres. Sok pinter, eta mah lain jujur tapi maling artikel. Bae we urang mah, nu penting beres. Lamun urang mah gampang, tinggal neangan judik sakola, geus we beres. Ulah bahas kitu sore-sore urang mah sok kabawa mimpi. Ada, kunaon kitu wae ih. Biasana ge mah sok cerewet. Urang teh hayang tugas ieu teh ngan saukur copy paste, tapi urang teh yang neangan hal anu asli. Asli, maksudna kumaha? Sakola urang teh kan geus wilayah, pasti aya carita anu can difungsi atau can ditulis. Jadi urang teh yang neangan eta. Allah siga detektif wae. Kade lamun kaleuwihan bisa-bisanya saat kadunya sejen nya, tapi ulah nepi ka bener-bener leungir. Lamun memang aya hiji hal nu nyumput di zaman baheula, urang pasti bakal manggihanana. Orang si absen mulanya. Jadi tidak akuan. Lamun aya buku komik baheula, urang kitu katanya. Beneran deh, kedipus. Ieu mah juga namanya. Ya ame jangan buat. Oke. Perpustakaan mah sih nama buku pelajaran hukum. Malahan di ruang sepi pasti ada hiji hal kalau meni kotor pisan, picen we lah. Iya, lain buku pelajaran. Iya buku harian. Asli, saha nu nempatkeun di dinya? Lamun aya nu manggihan ieu, punten salametkeun urang. Udah kayak disarekan, tong sare di dieu. Kunaon si Ayang lain ngabatik serius? Bawa-bawa manehna bimbingan asa sejarah sekolah ini meureun.
perpustakaan. Mana lain ti dieu nya? Orang di tahun 2025. Masa depan anjay, mana mau mesin waktu. Atau HP bisa nambut ke selfie. Lah iya we heureuy. Mana emang dipanggil buku eta milih mana? Dipanggil. Urang geus hapus, geus dihapus dina sejarah. Catatan ngeunaan urang geus bener-bener leungit. Urang mun catatan eta teu kapanggih, urang bakal bener-bener leungit di masa depan. Lamun gitu, orang bakal mantuan. Nah, maneh yang repot. Lain urusan maneh, Pan. Sejarah, lain ngan saukur mangsa ka tukang. Lamun maraneh leungit, sejarah di masa depan oge bakal leungit hiji hal. Namun gitu, orang kudu siap kade. Aya alasan kunaon sejarah maraneh bisa dihapus. Nah, aku udah percaya ka manehna, kan manehna teh jelema asing. Buku eta teh puguh-puguh milih manehna. Kumaha lamun ieu teh jebakan? Mun maraneh teu percaya, urang bisa indit, tapi inget waktu maraneh saeutik deui. Urang percaya ka manehna, manehna hiji-hijina harapan urang. Sing cagernya. Fokus Lala. Kantos ngadangu, di ditu aya Rusia tuh. Manehna lain leungit tapi dihapus. Hah? Dihapus? Nah, orang perlu dihapus? Jigana aya nu sengaja ngapus mana deh. Kebul pisan ini. Ayo, pasti aya nu kudu urang tangan ya. Ngaran Arman kudu dihapus. Kunaon ngan urang kudu dihapus? Anu ngelakukan eta pengacut. Ih, urang manggihan, ieu bagian terakhirna, Fer. Gimana geura? Berarti Iya, geus sih. lengkap. Sejarah tiasa baik deui. Ada tukeun ini, Sudah mau aku. Nyambung, Cak. Heeh, nyambung. Sejarah perantos pulih. Tapi waktu mana beak Alia, mana tuh bisa lila di dia. Kan ya teh kan bisa hiji jalma anu bisa ngirim ke mana. Ieu waktuna pilih mana ya nama. Urang teu tiasa ninggalkeun maraneh. Tapi mun mana di dia, cerita mana bakal leungit. Tapi mun mana indit, santena dunia nyaho mun mana pernah aya di dia. Urang janji, urang bakal jaga cerita maraneh. Ulah hilap parasa di arurang nyaman. Maneh teh kakuatan urang. Ceritakan ke dunia, yen urang kantos aya. Sanajan urang leungit dina catetan, ulah nepi ka urang leungit di hati maneh. Maneh tetap jadi bagian ti arurang. Wilujeng tinggalnya sahabat sajati. Maraneh sobat urang, salamina. Atur nuhun ya. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah, anjing udah hoge. Ya, mana sareng nyari lapisan. Tinggal bukuna robah. Sejarah henteu salawasna sarua jeung waktos, tapi sajarah ditulis dina jerah.